Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Ivan Aldorino. Abdi tina kelas 11 IPA 5. Abdi bade ngajawab pertanyaan tina Pak Farhan. Pertanyaan nomor hiji, soal atau masalah naon anu dicaritakeun dina carpon di luhur teh. Winnie anu hirupna pupujieun pisan sanaos bapana mung ukur jadi satpam. 2. Di mana kejadiannya? Di imah jeung kelas. Iraha kejadiannya? Enjing. Pertanyaan nomor 3, saha bae anu ngalakon dina carita pondok di luhur? Winnie, Pak Guru, Ferry, Tina, Sandi, Mama Windy, Bapak Windy. Pertanyaan nomor 4, kusaha carpon di luhur teh dicaritakeunna atau dilalakonkeunna? Puseur sawanganna teh nyaeta puseur sawangan jalma kahiji. Pertanyaan nomor 5, naon anu hayang ditepikeun atawa dikomunikasikeun ku pangarang ngaliwatan carita pondok di luhur? Amanat tina carpon di atas nyaeta upami urang hoyong nyumbangna teh kudu ikhlas sanes lantaran pupujieun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.